Aing teu ditanyakeun aing kepan nguneuk bae aing hulu angan. Barang eta rek naik ka mobil horeng, anu nyekelan eta ieu yo. Anu nyekelan, wios cek aing ngeuleuk horeng nyangkol kana kursi. Ai haram jadah cek aing. Patak ulah ka mana-mana babeujeuh. Aing teu pati jongjon eta lamun hajat eueuh. Aslina aing 4 empot bieu ge 4 empot aing. Salaki pasti inget wae buru-buru balik hayang geranyeng ngeclek. Salaki pasti inget wae buru-buru balik hayang geranyeng celek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa qala aidan wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Wa qala aidan arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulafa'uhu salihina wa ay yakuna rizquhu fi baladihi. Quran wal hadis. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidah, Syekhunal Mukarram nu aya di ieu wewengkon oge anu teu tiasa hadir. Muga-muga barokah yuswana, barokah ilmuna, barokah turunanana. Ais pangampih papayung lembur, papayung nagara, pangarsa Bapak RW, Bapak RT, oge para pengurus anu sanesna manawi aya Bapak Kuwu atanapi Bapak Kadus. Mudah-mudahan ieu pengurus urang disarangan ku pitulung Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu anu mulia, moga-moga dunia akhirat disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sohibul bait pangersa Bapak Haji Rizal mangrupikeun rama dinu janten panganten sunat Ananda Muhammad Rafael Hafid Muhammad Raifal. Oh iya, maaf Pak Haji ya, karena ini mungkin efek kebanyakan makan jengkol.
Oh, biar di Bandung jeung jengkol. Oh, tadi teh lagi ka ieu wargi di Perum nanti teh. Warung sabelah. Jengkol deui. Teuing engke di dieu. Alhamdulillah. Ananda Muhammad Raifal Hafidh nu mana? Atos di Hitan. Alhamdulillah, mudah-mudahan sabada di Hitan Allah Subhanahu wa taala nyucikeun zahir batin sangkan ieu murang kalih ngawujud jantan murang kalih anu soleh, murang kalih anu abror, bahasa agamana abror, saha jalma nu teu hayang boga budak abror, saha jalma nu teu hayang boga budak soleh, saha jalma nu hoyong nu alim, murang kalih anu berbakti. Siapa orang yang tidak menginginkan anak yang berbakti? Tentu semuanya menginginkan anak yang berbakti. Sanajan cek paribasa kalakuan indung bapana can bener, sanajan cek paribasa kalakuan indung bapana belang betong, sanajan cek paribasa kalakuan indung bapana teu toat-toat teuing, tapi ngeunaan hiji mah nu jadi anak hayang bener, hayang pinter, hayang sukses. Laras kitu, Bo. Kual sakitu urang doakeun pangarsa Bapak Haji Rijal sabaraha dinten kapengker duka sabaraha sasih. Aya sasasih pangarsa. Aya sasasih panginten aya kaditu nganjang ka Ciamis Pak Haji. Mung kalarasan abdi nuju di jalan gitu. Hapunten Pak Haji ti payun panginten teu tepang sareng abdi mung nepangan my heart. Kapungkur ngan aya pun bojo di bumi ya itu satu-satunya wanita yang saya cintai Pak Haji. Jadi mudah-mudahan sumpingna Pak Haji ka Rorompok adalah salah satu keberkahan kaum gak abdi. Terutama orang kumpul ngariung ayeuna di panglinggihan Bapak Haji Rijal miwah Ibu Rijal. Meh tereh. Ibu Erni. Oh, iya. Miwah Ibu Hajah Erni, urang kempel di panglinggihan pangarsa Bapak Haji Rijal miwah Ibu Hajah Erni di taukidan ku pangarsa guru urang sadayana. Muga-muga ieu kumpulan ieu riungan jadi asbab wasilah lungsur rahmat Allah. Sabada nembe dibuka dibukbak ku ayat-ayat suci Al-Qur'an. Muga-muga nu maos kenging barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Nu ngupingkeun oge sami kenging barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Margi al-qari wal mustami' sawaun fil ajri. Anu maca sareng nu ngupingkeun sami-sami pada kenging rahmat Allah. Sebab hebatna Al-Qur'an teh eta. Huwa kalamullah unzila ala Muhammad wa qira'atuhu ibadatun wa sami'ahu rahmatun. Al-Qur'an kalam Allah dilungsurkeun ke Nabi Muhammad, nu maca jadi ibadah, nu ngupingkeun anak matak menang rahmat. Amin ya. Tak gitu. Tuh, tak kira yang ngajeng ibu-ibu mah aya respon. Teuing nu dia mah ka mana? Bu. Ibu. Cangkel. Kesel. Tunduh. Ibu atuh boga rasaan ieu mah. Hapunten pangarsa sepuh, kunaon abdi seueur naros ibu-ibu margi survei membuktikan fakta di lapangan yang lebih banyak komplain ketika pengajian teu rame mah ibu-ibu. Bapak-bapak mah ngudag teh ngudag ka harti. Beda jeung ibu-ibu. Ngaji teh ngudag rame. Asli nah, lamun bapak-bapak mah ngaji teh ngudag ka harti, nu main logika. Aya ibu-ibu mah nu ngudagna naon? Rame. Matak ieu Pak Haji Rijal lamun ngondang mau balik teu kapake ku ibu-ibu ngerowak sapanjang jalan. Itu. Asli nah. Nyaho kuing mah ceuk.
Leuheung ieu mah acara pribadi. Tapi sanajan acara pribadi aya wae nu ngomen. Lamun rame, ngerowok unggal sepanjang jalan. Aing mah untung sia hadir sia ieu mah rame sia ieu mah. Pak Mimin sia penting teh hadir. Sia aya Mimin aya. Ecin aya Ecin. Eha. Elah. Nung. Aya. Sing calager kabehan. Nung ka mana peuting sia? Rame sia peuting. Eta mun kapake ku ibu-ibu Pak Haji eta. Tapi lamun teu kapake, si Haji Rijal mah pokona beakeun duit peuting mah. Nah aku naon? Atuh nu kitu-kitu diondang cenah. Jatuh rame teu naon cek aing mah. Tah, leuheung ieu mah acara pribadi, Pak. Palobah eta mulai rajaban muludan. Aing mah hanjakal budak eta milu matung. Emang nyumbang sia. Aing mah unggal acara nyumbang. Emang nyumbang sabaraha duit? 5.000. Eta nyumbang 5.000 buat ngerewok sepanjang jalan sama beuting. Teu aneh ibu-ibu mah, Pak. Nya. Ayeuna ge kitu ibu-ibu mah, atuh mau balik ngomong atuh mehna ngerewok sarua mehna ge sarua. Milu ngerewok jika radio Polytron. Lantaran ari ibu-ibu mah kabagi tilu Pak Haji. Hiji jiga soang. Cicing heula mencedog. Hiji jiga soang, dua jiga entog, tilu jiga meri. Nu kumaha jiga soang si eta mah miti datang nepi celediuk deukeut pagar. Ih gandeng we cacahan. Nya. Lain sia bieu. Penyumbang nyambungan henteu nyambungan. Nyambungan aing si Eni bareng. Aya Eni aya. Sia ngadahar samangka, ngadahar. Amis aing mah henteu naon jeruk. Amis hasum. Teu nyawa aing mah Haji Rijal. Aya nyuguhan tamu make jeruk pergi ngalamaung cenah. Ngarawak ibu-ibu mah. Gandeng besi eta mah timiti celek datang nepi ka pangajian mulai. Nu kadua Pak Haji jiga entok. Gandeng mah henteu ngan eta mah harewosan we ting kecuis. Lain deuleu ngeunah cenah nya ari jadi bapak-bapak mah cenah deuleu. Ai kitu kumaha? Deuleu bapak-bapak mah cau aya. Jeruk aya. Anggur aya. Nah cenah ari mau balik cai we wungkul. Aya anggur ketang. Aya anggur. Iya Haji Rijal teu mikir ieu. Haji Rijal teu mikir mah nya balik dibere anggur sapiring. Hei, emang aing di dieu nyeh bari nyoh-nyoh. Ceramah bari ngadahar anggur. Saudara. Jadi Pak Haji Rijal, aing mau balik mah teu kudu di piringan, di dusan. Itu. Tinggal cewis eta mah duaan. Tah eta jiga entok Pak Haji. Aya deui nu jiga meri. Si eta mah timiti cerek diuk nepi ka acara mulai, mau balik datang, si eta mah gagayem teu eureun-eureun. Aya tukang sosis, meuli sosis eta. Aya tukang cilor, meuli. Cilor, apal cilor? Aci make telur. Aya tukang cilung. Aci digulung, aya tukang cimol. Aya tukang cilok. Aya tukang ciduh. Gitu. Ibu, lamun ibu moal ngupingkeun minimal ulah ngaganggu anu gigir pen. Lamun ibu moal ngabandungan minimal ulah ngaganggu anu ngabandungan. Ulah ngaganggu anu gigireun anu deket ibu. Naon sebabna? Bisi eta jalma keur neangan cahaya kanggo tobat ka Allah. Bisi eta jalma keur neangan cahaya hidayah kanggo tobat ka Allah. Siap kompakeun. Siaplah kalau begitu. Ieu pangbarasa abdi, emutan abdi Pak Haji. Sanes wungkul Pak Haji Rijal nu hoyong budak soleh. Ulah komo nu can kawin. Nu ulah komo nu geus kawin. Nu can kawin hayang boga budak soleh. Cicing nanya ge ka jomblo. Aya di jomblo aya. Aya jomblo? Cing, nu ulah komo nu geus kawin, tanya Pak Haji tah, taros nu can kawin. Hoyong boga anak soleh. Tuh ulah komo nu geus kawin, nu can kawin, tanya hayang boga istri solehah. Atunya meuli combro ka Ciamis. Bisa cicing tak? Meuli sabun jeung sasagon. Ngajomblo keur usum tiris
Mendingan nginum baygon. Atuh heueuh. Matak geueuh. Tarosteun tah kanu jomblo. Hayang boga anak soleh, hoyong. Hoyong boga istri soleh, hoyong. Naha? Sebab setengah keberuntungan untuk seorang lelaki, Pak Haji Rijal. Bahasa orang aya. Lalaki anu beruntung, setengah lalaki anu untung, anu beruntung adalah hiji, boga pamajikan anu solehah. Dua, boga anak anu berbakti. Tilu, boga sobat cacampuran anak jeung nu soleh. Opat, rizki nak keluar ti desa nak ti lemburna. Bagja eta lalaki. Cek bahasa agama nama arba'un min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu salihatan. Kudu bukti lalaki kudu boga pamajikan anu soleha. Nah, why? Lamun aya why pasti aya becus. Kapan why? Because kunaon urang butuh awewe anu solehah? Sebab ari pamajikan teh adalah mitra ibadah, Pak Haji. Oh, HP aing nu disadah horeng. Apura. Jadi ari pamajikan teh mitra bantuan atuh. Pamajikan teh mitra ibadah. Salaki teh mitra ibadah, Bo. Pamaji salaki teh batur ibadah, pamajikan teh batur ibadah. Tingali, da tujuan urang marek ibadah, yakin moal gede papaseaan, moal gede perbedaan, moal gede piributeun, pi omongeun, pi cawadeun, mo. Da tujuan lagi ibadah. Betul. Makanya ulah salah niat ieu urang kabehan. Dek kan urang rumah tangga erek ibadah. Yuk, adapun anak amanah ti Allah Subhanahu wa taala anu isukan bakal ditanyakeun di payunan Allah Rabbul Jalil. Para sepuh sadayana teu pantes abdi ngomongkeun perkara eta lantaran naon? Dina segi umur abdi handapeun para sepuh sadayana. Dina segi pengalaman abdi masih keneh kurang. Tentu bapak banyak makan garam. Munasabah lo mau darah tinggi. Itu. Numawi penta ka Allah. Sapapaosna urang menang pitulung Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Maka keur ngadadasaran rumah tangga urang deket jeung pitulung Allah. Ulah lepas hate teh sing anteng hate teh jadi lisanan zakiron, lisan anu berdikir, wa qalban syakiron, hate anu bersyukur. Bo, ibu, lamun urang jadi jalma anu hate selalu bersyukur, lisan anu selalu berzikir, insya Allah dina urang ngambah rumah tangga ngagedekeun anak moal loba pacengkadan, moal loba pacekcokan lantaran keur jalma syukuran mah eueuh celah keur naon keur ngeluh ka Allah. Nu boga nikmat penting ieu Pak Haji Rijal, nu kabeleteran barokahna urang sadaya. Ini atuh ieu teh tawis bunga Pak Haji Rijal teh rek agung ieu teh lenek takabur tawis bingah anjeunna rek ngalakon sapalih kawajiban nu janten sepuh nyaeta ngakitan nu janten murang kali. Alhamdulillah. Bo, ibu, hoyong kenging pitulung Allah. Bapak, tuh mata kaing mata hayang nanya ka laki mah. Teuing kunaon aya laki mah. Ongkoh aya jelema tapi ditanya laya mutu walayahya. Teu paeh teu hirup. Gitu aya lalaki mah keur mah ieu teh lalaki beunang ka itung tala. Tuh ieu mah bika kos kaditu ditu kalau luar kos. Atuh lamun piki
Ya. Oh. Ya Allah. Apa paus? Yen hirup urang hoyong di serangan ku pitulung Allah salawatna nyaeta urang ku jalan maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullahi ala atqwa hai rawahu Syahrukan. Azahdi Bismillah. والمراتب صلاة الله ما يا حبيبي حبيبي سلام Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi. Tadi kukur di mana? Ti kukur budak cerik kita teh. Bo, orang anu selalu bersyukur maka lisannya akan basah dengan selalu berzikir. Itu salah sawiosna karakter jalmi anu soleh. Bahasana antakuna zaujatuhu solihatan, moal aya istri solehah tanpa dibimbing ku salaki anu soleh. Bo, hoyong gaduh caroge soleh. Bapak, hoyong gaduh istri solehah. Mangga, mulailah berkomitmen dua nana. Walaupun orang can jadi jalma bener, tapi orang ker diajar jadi jalma bener. Ngeunahna rumah tangga lamun dipimpin ku jalma soleh teh ce rumah tangga lamun dipimpin ku jalma soleh tingali moal nyokelan kakurangan batur, moal sibuk nungtut kabatur. Jalma soleh mah pasti bakal tigin karena kewajiban, moal nungtut karena pamajikan atuh. Moal nungtut kanu jadi pamajik, moal loba nungtut balik ta manehna tigin kana kewajiban. Naon sebabna? Sebab mahligay rumah tangga anu kadituna naha engke aya angin sorga atawa angin neraka gumantung kualitas agamana. Lamun rumah tangga dipimpin ku indung bapa anu kurang iman kurang soleh, tangtu efek kahandap nepi ka anak nage engke sarua. Da uyah mata rates kaluhur, uyah mata rates kaluhur. Hiji, lamun urang hayang boga budak anu berbakti, maka indung bapak na heula kedah tinekanan jadi jalmi-jalmi anu soleh. Moal soleh lamun teu boga tah atuh kewajiban muslimin wal muslimate ulah eureun milari ilmu. Abdi maka urang Tasik mah surti, ka urang Tasik mah angkat jempol, kapungkur nuju abdi di Paseh tahun 2000. Wah eta lamun malam Senin tim mana eta mah urang Tasik tumprah kadinya duka ayeuna. Masih ngene. Ibu masih keneh ka ditu.
Ih, baheula mah geuning lamun malam Senin teh la ilaha illallah eta ningali Paseh teh tahun 2000 Kang abdi di Paseh sateu acan ka Bayasari teh. Itu tahun 2000 abdi di Paseh di pangarsa pun guru Pak Kiai Haji Didi. Itu di Sulalatul Huda. Tahun 2000 abdi pindah ke Ciamis. Ka Tahul Huda 2. Ningali urang Tasik, ya Allah paingan kitukeun nya. Pan abi mah urang Banten. Abi mah orang Banten. Tahun 2000 ka Tasik, ngaos di Tasik. Ningali urang Tasik eta kana ngaji ku dadaraekan, maka abdi memuji eta ka Allah, la ilaha illallah. Bener paingan Tasik disebut kota santri. Tuh. Paingan Tasik disebut kota santri lantaran ketika ningali pemandangan kondisi dina malam Senin, Masya Allah, tumpah ruah nepi ka parkiran, kuat jalan-jalan teu muat eta. Tah, jalma moal soleh, moal takwa, lamun teu daek neangan ilmu. Jadi para pemuda, para pamudi, ngaji teh lain kewajiban aki-aki jeung nini-nini. Tapi ngaji mah kewajiban muslimin wal muslimat. Matak ulah eureun ngaji ulah eureun ngaji bu. Nya geh bapak wajib neangan napakah neangan ilmu leuwih wajib. Darek regejeug kumaha rumah tangga lamun dipimpin ku jalma anu bodoh. Punten. Hampura nya apanya? Pak. Aing lina naon salah ngomong aing dihadang balik. Matak lamun rumah tangga dipimpin ku jalma anu bodoh, moal aya ketenangan dina rumah tangga, moal. Betul. Matak lamun ibu rek pasea ulah jeung nu bodoh, jeung nu pinter. Pasea jeung nu pinter kaboa pinter aslina. Tapi lamun pasea jeung nu bodoh nepi ka lebaran sia moal patanya-tanya. Anjir, aslina eta mah lamun bapak rek pasea teh anu pinter. Ulah hayang pasea jeung nu bodoh kalaka hoghag teu puguh. Pasea jeung nu pinter mah jadi ilmu, tapi pasea jeung nu bodoh putus silaturahmi. Komo ibu-ibu. La ilaha illallah. Lamun ibu-ibu geus karumpul duaan tiluan, eni entin yoyoh etanya. Karumpul tiluannya. Karumpul tiluan. Laju aya eha ngalewat. Kumaha eta? Satilu-tiluna eta bibir babaung eta ngomongkeun saha? Ngomongkeun eha, hayang apal bapak lamun awewe babaung kumaha? Bari mahena teh dara riuk tiluan kieu nya eni entin yoyoh. Aya eha ngalewat. Kumaha eta bibirna? Awewe tah. Matak cirikeun lamun awe ngumpul tiluan duaan lamun samenit bibirna robah 10 kali. Teu eta keur ngomongkeun batur eta. Ngaku. Aslina awewe mah kitu. Bo, rumah tangga capek lamun dipimpin ku jalma anu bodoh. Tapi lamun dipimpin ku jalma anu pinter, salengkah bakal jadi ibadah. Salengkah bakal nambahan kabagjaan. Salengkah bakal nambahan ketenangan. Mantak urang mah ulah eureun neangan tingali kolot-kolot urang baheula. Zaman sabada naon? Sabada galunggung bitu atawa memeh galunggung bitu ogenan. Urang Tasik bageus kasohor eta kana ngaji. Jalma bareto kana ngaji daekan meh nyaho esih jeung etin sok nyamper ka buruan. Baheula mah inget kena tuh Pak, aik ngaji teh basamper-samper baheula mah. Abdi mah ngalaman di Banten. Eta jelema tos di mana nya la ilaha illallah. Ye ayeuna boga hajat mah ulah ka mana-mana. Aing sok hariwang lamun nu hajat eueuh. Atuh rek saha aing sasalaman engke. Atuh cicing di dieu. Itu. Sok, diukan ku haji pan eta kursi menang haji mayar. Sok,
Atuh di Tangerang haji harita beres acara sasalaman kot nguir 2 kali eta kapan teh aing we nu mikeun ieu. Ih, rek nanyakeun aing era kapan? Atuh boga aing harga diri mah. Aing teu ditanyakeun aing kapan nguneuk bae aing hulu angen. Barang eta rek naik ka mobil horeng, aing nu nyekelan eta ieu yo. Aing nu nyekelan. Wios cek aing ngeuleuk horeng nyangkol kana kursi. Ai haram jadah cek aing. Mata ulah ka mana-mana bapak aja. Aing teu pati jongjon eta lamun hajat eueuh. Aslina aing 4 empot bieu ge 4 empot aing mah. Ih, iya Bang. Geus haji cicing di dia. Please deh menjedok di sini. Udah jangan kemana-mana. Oh, daerah atuh we nu mikeun. Ini teu kana naon kana mobil menang 2 kilo ayat nalipun. Oh, kirining. Halau cak aing. Kiai di mana atuh mobil cak aing naon? Entah cenah ieu tinggalin aing nyaho jurig. Oh. Maaf cenah kiai, maaf lupa tadi mah haram jadah cak aing. Maaf hulu dia gitu kan. Aing nanyakeun era pan Pak gitu. Teu ditanyakeun aing atuh ngebul hate. Katruhai budak. Oh. Aing geus nepi kana mobil teh punten cenah kieu punten sarua punten. Heuh sia utang deui gitu kan. Tapi sanajan kitu ge Pak atuh aing mau balik mah dituntut ikhlas. Eta mah nya gitu. Mau balik mah ulah kamu kanu jauh, ulah kamu kanu deukeut, kanu jauh ge atuh ikhlas bae kami mah. Gitu. Nya. Nya ieu kanu jauh mah karunya haji gitu. Karunya eta mah kore deukeut ya tuh bere bae goceng mah. Gitu. Sesana pakai umrohnya. Gitu. Heh budak aing poho deui naon bieu eta? Hah? Oh baheula mah urang geurah zaman ngaji, ieu mah teu urang dieu rek ngaji teh silih samper. Cacak can aya listrik eta teh baheula mah. Betul, Pak. Heh, baheula mah can aya listrik eta ka dieu encan. Ai. Oh, baheula mah bolah listrik. WC ge baheula mah teu usim Cieni. Henteu aslina henteu. Ulah koma listrik eta urang, ulah koma wastafalnya. Ulah koma wastafal. Heuh eta pokona mah. Wastafal hajinya. Heeh. Ulah koma wastafal. WC ge can aya pan baheula mah urang ngising di WC 1 hektarnya. Atuh ho di kebun batur. Ih. Hatta walau kana lamun peuting-peuting mules pan urang mah naon? Urang Indonesia mah boga naon? Boga ritual khusus. Oh. Bingung kapan kuring ya baheula gitu hanya rumah tangga can boga WC cik pamajikan asa ku banaringung mun tengah peuting mules arek indit ka kebon sarieun meuni poek tembal ku aing nyai teu kudu bingung geura nyokot keresek asupkeun kana keresek lamun beres alungkeun ka kebon batur. Heeh eta baheula mah nembo haji nu kitu ngaranna. Oh peuting-peuting mulos nyokot keresek. Heeh burusut kana keresek nya. Oh beleweur ka kebon batur ka kulon. Ti kulon beleweur ka wetan. Resep baheula mah budak peuting-peuting teh perang tai baheula mah. Aslina apal-apal berang-berang teh nyangsam dina tundun. Dina buah. Oh, budak baheula mah yakin eta baheula mah resep jasa eta urang. Balik ti tajuk teh balik ngaji teh teu balik ka imah baheula mah sarare di masjidnya haji. Sarare bahnya. Bah. Heuh eta ieu aing molotot bisa sieun. Baheula mah urang anak cari cing di imah teu ngaji. Wow, lain bager eta indung moal salumbat eta baheula babah. Atuh cek guru dengekeun aing sino jabar sar bewa jabar bau ain hajabar asar boah pada eta urang salah macanya sarmana sarboah sarmana naon eta bulawur panghapus emot teu cepret mistar pundung henteu zaman kiwari aya guru ustad dilaporkeun ku wali murid aya nu kitu aya capek deh bo ulah ngarepkeun anak anu berbakti
Haji Rijal ulah ngarapkeun anak anu abror. Lamun teu boga adab, teu boga akhlak kanu jadi guru. Moal bakti anak, moal manfaat ilmu lamun urang suul adab kanu mere ilmu. Bapak aja. Erek eta nu mere ilmu teh ajengan tajuk bahasana ya, lain ngahinakeun. Erek ajengan tajuk, erek ajengan lembur, pan urang mah kadang-kadang ai kanu jauh dimuliakeun. Ya. Urang mah ai kanu deukeut mah urang mah ih kos kana uyah. Ai butuh di teangan eueuh mah diantep. Nya. Pak, matak mi HP ka ibu urang dieu, sakumaha ibu resepna ngaos jeung abdi. Tetep nu kudu di ruang riung majelisna, nu kudu di rame-rame ku urang majelisna ajengan satempat. Nu kudu leuwih dimuliakeun ku ibu bapak kiai satempat. Lantaran kiai satempat mah ibarat makanan pokok. Abdi mah ibarat makanan tambahan. Kiai satempat mah ibarat makanan pokok. Urang dieu teu manggih sangu saminggu. Cager moal. Moal gering. Tapi urang dieu teu manggih roti saminggu. Jag-jag moal. Jag-jag atuh. Mantak sakumaha resepna penting ieu jeung abdi tetep guru urang dieu. Kiai ustad nu aya di dieu ajenaneun urang, hormateun urang, tuturkeuneun urang sadayana. Kartos ibu, kartos bu. Nah, teruskeun, moal ngarasa tenang hirup, moal ngarasa tentrem hirup, lamun urang hirup henteu cicing dina taat ka Allah Subhanahu wa taala. Mantak pentingna urang neangan ilmu teh keur jalan, keur bekel parabot taat ka Allah, keur jalan taat ka Allah. Lantaran mang pirang-pirang jalma ibadah ka Allah teu make ilmu, mardudatun latuk balu. Matak poinna adalah Kang Haji Rijal, lamun rumah tangga dipimpin ku jalma anu bodoh, rek kumaha mahena mimpin rumah tangga. Lamun lalaki mimpin rumah tangga bari bodoh, rek kumaha mahena mimpin rumah tangga. Nya rek kumaha ngadidik pamajikan supaya saleh. Mangkaning pan ari awewe mah sensitif. Sensitifna kumaha Haji? Lamun lalaki cemburu, awewe tersipu malu. Lamun lalaki cemburu, bungah manehna mah, Bu. Pak, lamun lalaki cemburu, bungah atoh awewe mah teh asa tersanjung. Tapi lamun ibu-ibu nu cemburu, wah asa modar eta bapak-bapak. Naon sebabna? Apal ieu awewe lamun geus cemburu. Juga mau kalaparan. Lamun awewe keur ambek pan kahadean salaki satahun, leungit ku kasalahan sakali. Kahadean salaki satahun, leungit ku kasalahan sapoe. Tah, Bu. Mangga. Kang ulah ngalangan jalan. Yo, ayo ngarumah awak lintuh eta. Ulah nyengcle di tengah. Cicing, cap. Mangga Ibu. Mangga kapayun. Moal kapayun. Tuh. Lemawi kunaon urang kudu neangan ilmu keur ngahirup-hirup rumah tangga urang supaya barokah, supaya salengkah-salengkah nate jadi ibad. Eta Kang, kunaon urang matak lalaki nusan kawin teangan ilmu. Mengpeung can loba pangbeberat, mengpeung can pabelit jeung harga beling, mengpeung can pabelit jeung harga beas. Sebab lamun lalaki geus kawin mah udah ganteh lain hayang neangan ilmu, hayang neangan duit. Atuh heuh pan ece ka salaki lamun balik teu moal duit kumaha ece? Atuh heuh mah nyun. Tah, mantak mengpeung can boga pangbeberat Kang, mengpeung can boga pikiraneun neangan ilmu supaya akang ketika rumah tangga geus nyampak ilmuna. Alhamdulillah.
lillah. Kunaon urang kudu boga ilmu keur ngahirup-hirup rumah tangga supaya salengkah-lengkah jadi ibadah. Tuh. Alhamdulillah ketika dikersakeun boga pamajikan jadi pamimpin anu bijaksana ku pamajikan di ajenan sedihna lalaki. Ai ku batur di ajenan ai ku pamajikan henteu sedih. Pak, ai ku batur omongan urang dedengekeun ai ku pamajikan tragis tuh Pak. Tragis eta teh. Ai ku batur mah omongan urang teh didengekeun, batur ngadengekeun urang heuh teuing bari sieun, teuing bari kumaha, meureun bari teu ngeunaheun. Ai pamajikan pan eueuh kasihin eueuh eta, ceplak batok we ka salaki teh. Betul. Tah. Pentingna urang boga ilmu teh eta. Hiji keur ngahirup-hirup rumah tangga supaya salengkah jadi ibadah. Dua keur naikeun darajat. Ieu mah komo ku batur ku pamajikan teh dihargaan. Pan eta lalaki nu kitu ngaranna. Aduh. Karunya. Laras, Bo? Laras, Bo? Nya, matak, Bo. Sakumaha seperti apapun suami ibu, rek loba duit, rek saeutik, rek boga ilmu, rek henteu eta salaki ibu. Rek boga pangkat, rek henteu hargaan salaki ibu. Ajenan salaki ibu. Rek kawas kumaha we salaki ibu, sanajan salaki ibu teu boga pangkat, sanajan salaki ibu kurang duit, kurang ilmu, kurang gagah, kurang ganteng, saaya-ayana kitu. Wajib ibu taat kanu jadi salaki kahartos. Kahartos? Tah eta. Jadi awewe solehah mah kitu. Kasalaki teh nganggap pamingpin, kulantaran kasalaki nganggap pamingpin, maka ngajenan kasalaki teh lain peda sok mere duit gede, lain peda sok naon, lain peda sok nuturkeun ka hayang pamajikan, tapi nu ditempona teh adalah pamingpin dina rumah tangga. Eta awewe solehah, Bu. Kartas. Awewe solehah hiji menyenangkan bila dipandang. Sehingga sapusing kumaha salaki balik ka imah cager. Geus boga bapak nu kitu. Pusing bapak teh begitu bapak balik ka imah pusing. Kumaha kudu teh? Oh gitu pokoknya mah. Sakumaha pusingna bapak di luar balik ka imah cager. Sakumaha puyengna bapak masalah di luar balik ka imah netral. Geus gaduh bapak nu kitu. Lolobana mah pan atah adolnya. Heueuh lolobana mah pan atah adol. Biang kerok lolobana mah. Lalaki ting duit naon pokona mah. Lantaran pamajikan loba nungtut kahayang kanu jadi salaki, akhirna salaki pan ceceremed. Atuh heueuh ting duit naon ting ladang naon. Dijajadikeun nu penting bisa nyumponan kahayang pamajikan awewe seperti kieu nu bakal ngaruksak harga diri kehormatan salaki. Matak awewe nu solehah mah menyenangkan bila dipandang. Balik ka imah keur pusing, nempok pamajikan jadi cager. Alhamdulillah. Pamajikan ge sarua, sakitu capek na ngurus rumah tangga, begitu balik salaki kahibur. Lantaran begitu salaki balik sanajan capek tos digawe sok daek mantuan datang ka imah. Pamajikan anu ngakel, salaki anu ngipasan. Boga ibu salaki model gitu. Eueuh. Bedil. Tuh. Pamajikanana anu naon? Anu nyeuseum, salaki anu moekeun aya. Aya. Tuh. Ngeunah teu ce. Atuh nya pan ibu jiga si Sarukan jeung si Kajol lagi tuh mah. Atuh nya. Salaki anu usaha, pamajikanana anu senang aya. Ima aya salaki loba ku loba duit korek. Aya nu koret aya. Hei, kama qala Salman Khan. Ibu molor saya tak.
bere awewe ulah sok hararese bisi awewe hayang barang pake bere awewe ulah sok cap jahe bisi awewe hayang make gengge pasti salaki bakal dibere sun salaki ulah hararese mon awewe menta boga kari bere salaki ulah sok cap jahe mon awewe menta boga kari bere. Awewe ulah sok hare-hare lamun salaki arek indit digawe kade awewe ulah sok hare-hare lamun salaki arek indit digawe cium leungeuna tuluy bari di sun salaki pasti ingat wae buru-buru balik hayang geranyeng ngeclek salaki pasti ingat wae buru-buru balik hayang geranyeng celek anjay tuh ditungtungan ku perwit tut cenah bo ngeunahnya lamun boga salakina bagernya ih bere awewe ulah sok hararese jadi salaki nu naon mah nu soleh mah teu itung-itungan kesang badak kesang alus capek gawe oge sugema nempo pamajikan naon mah nya betulnya aya hayang boga pamajikan geulis aya ngamodal embung ya kali istri pengen cantik harus pakai tepung sajiku cantik kagak kriuk iya nya peperiheur pan bapak unggal balik gawe nya ngaranna ini pamajikan dicium leungeuna bawang bodas nu ieu bau lain tarasi bau muncang di Ambuan eta bau jahe itu laja kumaha cek bapak alhamdulillah ya Allah tiba ulah hayang sare jeung rendang pan aya di modalan mah pamajikan bapak teh kunaon pamajikan batur alus geulis da nu batur mah di modalan keprok atuh sia teh dibela anjeun ceuleuh wae tenang pak tenang ke sakadeureun dibabak ku kami ge nah ngan pepeje sing nyaho kanu mere panu meuli kosmetik teh saha sorangan duitna ti mana jurig hah ti mana ngomong sia sorangan bedil ku aing eta ngomong sorangan cenah nu meuli saha nu meuli sorangan ibu ti mana duitna ngomong saya sorangan la ilaha illallah tisalaki jalma lamun kaasup syukuran tasarufkeun atuh tembongkeun kanu merekna urang teh dinapkahan ku salaki tembongkeun ka salaki ini loh pak hasilmu gitu atuh ibu can dewok teh geuning sambohok teh nya bo imah salaki jawab pusing balik gawe jaba lapar beteung balik ka imah napa pamajikan curumut jiga marmot atuh ayo imah loba awewe ai salaki nu meulikeun kosmetik salaki nu mere duitna ai ngageulis jeung batur tidak tahu diri nu kitu ngaranna ibu ngageulis harapan salaki mah pahala ibadah ibadah
Kamana ya rek kamana ya oh bisi pundung aing mah ibu ngagelis bo ibu ngagelis hareupeun salaki neangan pujieun hareupeun salaki pahala eta teh cek asli tok geura euceung ngagelis mimiti euceung teh make pelembab whitening beres make pelembab whitening make lightening pan baheula mah ukur hijinya cek zaman baheula mah ukur hiji ngan awewe teh malah kayak Kelly rek kondangan teh ibu-ibu pada kayak Kelly kot hinyai banget kasorot panon poe pok jika orang sanca banget padahal rendang lada kot milugah eta ganti kulit banget ayeuna pan loba usubna loba jenisna awewe teh raruhai ayeuna mah ai banget ruhai gitu ai punduk hawuk ada fenomena zaman kiwari eta Pak fenomena zaman kiwari salawe mah 25 angeun kacang na pariuk awewe zaman ayeuna beungeut herang punduk hawuk beungeut perang punduk nya jadi fenomena zaman era teh Pak kitu ai naon ai banget Korea gitu ai cokor Afrika nya bo tuh matak neangan pujian mah hareupeun salaki tuh da salaki anu bager ulah tambelar kan jadi salaki ieu mah bolora euceuk mah salaki rek gawe teh anteng we euceuk mah hayu berangkat hojung sing hasil pepeujeun pan mamah poe Senin boga setoraneun Salasa Bang Emok Rebo PMM Kemis MBK Bo awas ulah sok hare-hare salaki rek idit lompat ibu teh antosan pas sakadap naon kade awewe ulah sok hare-hare lamun salaki arek indit digawe cium leungeuna tuluy bari di sun bapak rek angkatnya sakadap papaku eta jadi aura positif kan jadi salaki hawa apa teh yang balik teh yang gara-gara nyengclek nyapanya makana bo lamun salaki rek ini digawe jajapkeun kana panto osok ibu mah jajap kana panto tajong ku ibu mah nya aing mah antarkeun salaki ieu nutara isuk ajaran geura pasti salaki moal telat balik moal aing mah asli ajaran isuk nutara barek gawe Pak angkat ayeuna nya cek bapana kumaha cek ibu keningna tangkel lamun salaki geus ngoyoyod kakarek euceuk ongkek gitu ulah hareupeun salaki ongkekna atuh eta jiga nu heureuk kikituanan eta teh ibadah dina rumah tangga mah sakur kanikmatan sakur kangeunahan dina ibadah mah eta ibadah dina rumah tangga mah Bu kangeunahan kanikmatan nu aya dina rumah tangga mah ibadah ulah gagabah bau naon atuh dia mah kakarak cenah naon geus ngomong bau ieu masalah ki nu kateukeut halik bau bako puguh mah lagi bau laja sarua itu sok bisa wae ka salaki mah awas jadi ngeunah cek abdi ogenan rumah tangga lamun dieusi ku jalma anu soleh engke kahandapna bakal ngahasilkeun turun anu soleh oge wa auladuhu abroron teh Erni nya teh Haji Erni
lamun indung bapakna soleh, insya Allah kahandapna oge budak bakal soleh. Cek tutur urang Sunda mah uyah tara TS kaluhur tapi kahandap numawi urang sadayana sanajan urang lain jalma bener kudu nitah bener ka anakna. Sakaya deui, sanajan urang lain jalma bener kudu nitah bener ka anak. Mun bisa mah kolot ulah nembongkeun aib hareupeun anak, ulah nembongkeun kabodohan hareupeun anak. Naon sababna? Sebab urang keur ngadorong supaya ieu perjalanan anak lebih baik lagi. Bo, Pak, urang ulah ngomongkeun akhirat ieu mah nya. Nya. Heueuh gitu. Ulah waka ngomongkeun akhirat ieu mah urang. Di dunia beh heula Pak ieu mah. Eta bapak boga anak lalaki. Shh, Pak. Bapak boga anak lalaki teu diwarah ku bapak. Anak bapak teu diwarah ku bapak, laju gaul jeung batur. Omonganna seukeut, kalakuanana picarekeun, cik wirang teu bapak. Sedih teu? Nalangsa teu? Nalangsa. Bapak boga budak lalaki. Sesama lelaki harusnya mengerti akan keadaan. Menjedaug heula usak asik teu puguh. Sesama lelaki harusnya memahami bagaimana sifat seorang lelaki. Ayeuna ku bapak emutan, bapak boga budak lalaki teu diwarah ku bapak. Sakumaha Luqman Al-Hakim ngawarah anakna. Uluna mah urang kudu kawas Luqman Al-Hakim, tegas kanu jadi anak. Perkataan bapak adalah perkataan hikmah. Aing hanas geus atos gua aing rek nyawer. Jadi poho deui aing naon bieu. Perkataan seorang bapak harus mengandung hikmah pelajaran bagi seorang anak, bukan perkataan yang hanya bisa menuntut dan menghakimi. Kalau lobana mah urang eta Pak, kakadang ukur bisa nuntut ke anak jeung menghakimi. Anak salah seolah-olah urang hakim agung. Anak salah seolah-olah urang jaksa anu penuntut. Adikku melanggar hukum. Bantuan toeng gitu arek moal. Adikku melanggar hukum, aku yang menjadi saksi, paman penuntut umum, ayah yang mengadili. Lain aing sini nih meni toeng walau ibu gigih membela, yang salah diputus salah. Enggak, saya tah wet-wet we. Aing ngapaur ditanya isu bener naon sia ngaji. Aduh. Lamun anak salah yo giliran anak salah, bapak teh seolah-olah hakim anu agung. Jaksa penuntut, jaksa agung bapak teh. Anak teh terpojok ke omongan bapak, seolah-olah urang teu pernah ngalakukeun salah. Kunaon 80% anak remaja teu betah di imah Pak? Bo, kunaon 80% anak remaja teu betah di imah? Itu karena setiap kali mereka berada di rumah, harga diri mereka runtuh. Itu karena setiap kali mereka berada dekat orang tua, seolah-olah mereka tidak memiliki kehormatan, tidak memiliki hak sebagai seorang anak. Kumaha atuh? Tong diwarah, lain tong diwarah. Lamun rek ngawarah anak make hikmah, make kebijaksanaan. Lamun anak salah, lain dituntut tapi ngobrol di obrolan. Naon cenah? Beda beda. Jadi anak anu ngarasa didik teh mah moal betah cicing di imah, manehna bakal neangan tempat pelampiasan keur nenangkeun hatena, kadang di imah babaturanana, kadang di lingkungan anu sapaliwat, kadang jeung jalma anu sapaliwat, kadituna kana genggunggang genggeng we kadituna tengke teh, tuluy cilaka we kadituna teh, saha nu repot.
saha anu nampi resikona orang tua kene jadi pak sebelah ditincak jadi pak bagaimana PR urang ayeuna seorang orang tua menciptakan lingkungan anu nyaman ke anak-anak urang sebagaimana bapak ngobrol jeung balad bapak ngobrol jeung babaturan tara aya dingding kelir tara aya sindir sampir beledag we tapi teu kasinggung jalma teh teu ambek teu nafsu teu marah nah sebabna hubungan komunikasi balad mah nyambung omongan balad nyambung so geura euceung ngomong jeung balad oh koplok sia mah beledag dulu ambek teu henteu da jeung balad kunaon ibu teu bisa jeung anak lain berarti ibu ke anak lain berarti anak ibu goblok lain tapi maksud abdi kumaha carana supaya arus komunikasi antara indung jeung anak teh sehangat obrolan sahab banyak wanita dia bisa menjadi ibu untuk anaknya banyak wanita dia mampu menjadi ibu untuk anaknya tapi belum mampu menjadi sahabat untuk anaknya kadang anaknya batuk atuh naon bae kadang aing mah batuk minum koramil sok ih geuning kawas balad urang cek kawas balad urang padahal mah batur eta balad urang teh tapi deket ngarasa deket hatena jeung urang nepi ka teu boga kaisin pan ka urang nginjem duit deui ge padahal nu kamari ge can dibayar eta teh nya balas kunaon eta balas ku deket bisa tuh urang eta ngabangun hubungan jeung anak urang sehingga tidak ada rahasia di antara anak jeung ayah tingali obrolan Luqmanul Hakim dina Al-Qur'an ya bunayya dimonumentalkeun ku Allah dina Al-Qur'an bahkan sejarah mencatat Luqman Al-Hakim ku Allah dijieun ngaran hiji surat rentetan dari beberapa surat nu aya dina Al-Qur'an ini menjadi pedoman untuk kita menjadi rujukan untuk kita bagaimana menjadi ayah yang bijaksana ya. Pak jadi teu aya lepatna bapak teh harus sakali-kali mah teu aya lepatna seorang bapak mendengar pendapat anaknya sakieu deui teu aya lepatna seorang bapak mendengar pendapat anaknya biarkan anak mengutarakan argumentasinya representasinya nanti teu ngarti yang sarua geus ulah ngomong geus pokona mah biarkan anak mengutarakan imajinasinya gitu supaya naon terbangun hubungan komunikasi antara kolot jeung anak sehingga lamun anak boga masalah ka kolot lempatna anak boga masalah ka kolot neangan solusina pan aya anak boga masalah ka uwana ngomongna teh aya anak boga masalah ka bibina ngomongna teh tuanieun ka indungna mah ka karege mah naon oh alabatan dosen killer nya atuh anak kakarage mah naon atuh akhirna anak kumaha ketika anak boga permasalahan oge lebih baik disidem daripada ngomong ka kolot aing solusi eueuh pejet heueuh aing teu akhirna karena dia tidak punya kepercayaan diri untuk berkomunikasi dengan ibunya nah akhirnya dia mencari ketenangan di luar sehingga banyak kejadian ku hamil duluan sudah 3 bulan gara-gara ku dekat-dekat dengan Mang RC bo loba nama lantaran naon mereka mencari kenyamanan tanpa mengukur syariat tanpa mengukur pantas dan tidak layak dan tidaknya nu penting dina hate mena nyaman tuh kira tinggal iku bapak nu ditindik nu dieta hok
oh sok eta geura kawat pagar kawat kuburan tapal-tapal ke di dieu nu penting nyam setelah mereka melakukan hal-hal seperti itu apa yang kita lihat apa yang kita lakukan kita hanya bisa menjustifikasi mereka anjay geuh nyamanya ulahnya kan artina aing itu nyaho ketika orang nempo kalakuan jalma nya nempo jalma nu ditit jalma anu tatoan urang ngan ukur bisa ngahakiman ngan ukur bisa ngahakiman si eta teh goreng si eta teh kitu tanpa melihat latar belakang apa yang melatar belakang melatar belakangi mereka seperti itu betul cik di mana salahna pasti kurang warah tinu jadi nu kadua teu aya kepedulian ti lingkungan naon cenah warahan kolot penting Pak warahan kolot penting Ibu Erni tapi warahan lingkungan oge penting naon sebabna urang sakumaha satekeng ka anak di imah ulin be keluar robah moal adaan naon sebabna lingkungan leuwih seukeut daripada pola didikan orang tua sok lingkungan leuwih seukeut ya geura asli na Bu sok geura lamun nyasok lamun ibu boga tatangga anu sok eutik-eutik nginjem pasti ibu kabawa tukang nginjem asli na entin yuyun mimin yoyo naon hayu kumpul di mana di Mace Erni kami berjanji akan melunasi hutang kepada Bang Emok kumaha cek cek sentin yo Erni sekali-kali mah atuh gabung jeung kami tuh sok sekali-kali mah resep sia euy silih tulungan dina kitu tuh lamun boga tatangga pagawean teh tukang nyeblak pasti kabawa ke nyeblak sok asli na cek matak urang butuh lingkungan lamun anak ayeuna sasar lamun anak ayeuna nyegog tina pergaulan maka pasti pengaruh tina hiji kurangnya didikan orang tua dua kurangnya kepedulian lingkungan ti bisa di iya eta mah nu mantak Pak Bo PR urang teh ayeuna salaku kolot ulah hare ulah hare tad atuh aya kitu mah ulah mikeun HP ka budak lain ulah mikeun ngan kudu dikontrol dikendalikeun nah cenah kudu dikendalikeun Pak Bu lamun ku urang teu dikendalikeun sok ulah komo budak kolot ge bubudakeun sakit deui ulah komo budak kuno kieu mah kolot ge bubudakeun sok geura lalaki awewe karumpul opatan limaan ih bet kalarieu we sugan ngaromong jah henteu laras teh Pak nya caricing boh dina riungan naon wae eta mah boh di masjid boh di majelis boh di pos ronda boh di tongkrongan kararieu we tah aranteng heuh ari diuk ting rarendeng opatan pahareup-hareup tapi teu ngaromong kabeh sibuk dengan urusan masing-masing jeung naon kumpul cek aing mah ieu kartos teu Pak nu paling parah naon anak urang nu kuduna waktu tercurahkan untuk menyerap ilmu bea ku hal-hal anu kurang manfaat lain eueuh manfaatna kurang
kurang manfaatna gitu. Da ukuran anak urang mah kuduna sibuk neangan ilmu lain sibuk ulin betul nya matak ibu ulah hare-hare kanu jadi anak mun barudak aran tengah rorek HP ulah sok jongjon ngarasa salse komo saruana milu ngoprek HP gerohan ge tekapi gawe hare-hare hare-hare da ibu na hayang anteng budak dibere HP budak jongjon ibu oge jongjon akhirna secara tidak langsung Pak Bu secara tidak langsung anak orang termasuk orang teh terkikis sifat kemanusiaanana terutama sifat sosialna teh leungit nah cenah Pak sifat sosialna pan baheula mah kultur Sunda atuh baheula mah adat Sunda teh kental aya jalma ulah komo naon deukeut tebih we urang di dieu mah ngalewat di ditu dan nanya atuh majeng ka mana tuh laras angkat ke mana mampir ih da kulantaran fokus ka dieu aya dulu ge ngalewat sugan hayang ditah mampir nu lumpang ge sarua we kieu deui heueuh jadi sarua nu edan jeung nu burung na kitu nama nya punya teu bisa ditolak Bu ieu memang geus era zaman urang geus asup kana era disrupsi era serba digital naon cenah era serba digital bahkan engke mah mayar ge ku duit digital ce aslikna kita akan maju di mana orang bayar teh teu ku duit engke mah cukup nempo angka borit sia boga ngan ukur nempo angka beungkeuleukeunna mah teu nyakel geus ngarah ka dinya baheula aya film geuningnya baheula aya film bayar teh ku angka disetorkeun angka teh klek ngurangan angka teh di dieu teh tah urang teh ngarah ka dinya hirup teh ok jalma nu beunghar nu boga tabungan da ukurnya nempo angka beungkeuleukeunna mah teuing di mana rek ayeuna bapak ngeusian kenceleng engke mah ku naon ku digital engke mah Bu ibu rek indit-inditan teu mawa duit klik GoPay asli erek indit-inditan ece motor eueuh klik Gojek hayang tuang hayang barang tuang peuting ngopi ngemil sangheuk indit klik GoFood teu paingan cek Rasul moal ngadeg kiamat kecuali hiji waktu karasa nyerelek dua pasar nyamperkeun kanu meuli tah nah cenah nya pasar deket jeung nu meuli eueuh jarak jadi nyamperkeun ayeuna pasar teh unggal poe ayo ka imah ka ece paket tuh geus eueuh jarak ayeuna mah jalma ayeuna geus teu ingat kana naon menuju kana akhir zaman tapi jalma loba nu teu eling bakal datang akhir zaman yo areling sadayana terutama urang nu keur boga asuhaneun boga didikaneun bisa dididik ku sorangan didik ku sorangan teu bisa pasrahkeun ka lembaga pendidikan anu boga kredibilitas anu boga kemampuan potensi boga disiplin ilmu na sae pek ibu pilihan mana nu cocok mana nu sae lamun urang teu kitu cilaka ka hareupna Bu ceuk tadi abdi oge ulah ngomong akhirat di dunia we heula Pak ibu boga anak awewe teu diwarah ku ibu teu diwarah nyangu teu diwarah gegero teu karasa budak teh gede we gawinkeun we ka budak batur tuluy kadenge anak ece teh kurang bakti kanu jadi salakina dosa saha
dosa kolotna eta. Nepi ka anak ibu gagal rumah tangga teh eta teh berarti dosa saha? Dosa kolot teu bisa ngawarah. Jangan sampai itu terjadi. Kadenge anak bapak kawin lain anak bapak. Anak bapak teh lalaki, tuluy teu karasa balas ku nikmat di alam dunia, gede we anak bapak teh. Ngan ku bapak teu pati diwarah, atah warah anak teh. Gede anak teh dikawinkeun ka anak batur, kadenge anak bapak teh dolim ka anak batur teh. Cik ulah ngomongkeun akhirat. Di dunia kumaha ta urang dosa saha teh gitu, Pak? Dosa kolot. Yuk sadayana bermuara daripada urang sadayana. Sieun ku Allah. Lamun ibu sieun ku Allah sing nya-nya. Dina ngawarah budak. Ulah nepi ka anak urang di dunia jadi perhiasan, di akhirat jadi musuh. Nauzubillahi min dzalik. Dina Al-Qur'an anak dinas ku Al-Qur'an aya nu jadi qurrata ayun, aya nu jadi aduun, aya anu jadi zinatun, aya anu jadi fitnatun. Rekamana gumantung warahan urang, didikan urang. Mantak pangarsa Pak Haji Rijal, urang doakeun sadayana mudah-mudahan anjeunna jadi lalaki langit lalanang jagat nu bisa ngadidik putra putrina supaya jadi lalaki anu bakti ka ibu ramana, lalaki anu tumut taat ka agama katut bangsana. Amin ya robbal alamin. Jadi simpulna Bu, lalaki dianggap bagjanya. Setengah keberuntungan seorang laki-laki adalah jika dia memiliki istri yang soleha, anak yang berbakti, dan sahabat yang soleh, dan lingkungan yang soleh. Kemudian rizkinya keluar dari negaranya sendiri, kampungnya sendiri, desanya sendiri. Jadi sanajan penghasilan salaki ibu pas-pasan, tapi unggal poe pendak, alhamdulillah. Batur mah yang pendak jeung salaki teh kudu ngadaguan 1 tahun bulet. Batur mah yang pendak jeung pamajikan teh kudu ngadaguan 2 tahun bulet, kudu ngadaguan bea kontrak. Betul. Urang mah syukur alhamdulillah. Sanajan tuang pas-pasan saayana ngan ukur opat sehat 5 seubeuh, lain opat sehat 5 sampurna. Urang batur mah cuci mulut teh ku jeruk jeung samangka, urang pan cuci mulut teh pan ku sangu deui. Heeh. Mantak opat sehat 5 seubeuh teh kitu. Keun wae nu penting salaki aya, anak aya, pamajikan aya, keun wae eta bagja hirup nu kitu. Mudah-mudahan sanes wungkul keluarga Kang Haji Rijal, tapi termasuk tetangga dulurna barayana urang dieu ditulungan ku Allah rumah tanggana. Amin ya rabbal. Angkat pandangan Bu. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Nun ya Allah ya Karim, jantenkeun hirup abdi, janten sumber pahala, sumber kasayan kangge ibu rama abdi. Jantenkeun setiap lengkah abdi lengkah nu mantak nyaangan kuburan ibu rama abdi. Jantenkeun lengkah abdi lengkah nu mantak nyugemakeun nu mantak ngabungahkeun ibu rama abdi. Sumawana ibu rama abdi nu tos aya di alam barzah. Mugi Gusti nyaangkeun pakuburanana, mugi Gusti nyaangkeun pakuburanana. Jantenkeun setiap lengkah abdi kasayan abdi mantak ngadatangkeun rahmat Gusti ka pakuburan ibu rama abdi. Rumaos abdi sadaya teu bisa mulang tarima, rumaos abdi sadaya teu bisa nyugemakeun ibu rama, rumaos abdi sadaya teu bisa ngajaga ibu rama abdi. Ulah komo ngabungahkeun ku harta abdi sadaya, ulah komo ngabungahkeun ku ilmu abdi sadaya, dalah ku tanaga ogenan abdi teu kaduga, dalah ku lisan ogenan abdi teu kaduga. Ya Rabbana ya Karim, ulah dijantenkeun setiap lengkah abdi nyaeta lengkah nu mantak moekan kuburan kolot abdi. Ulah dijantenkeun setiap tindak tanduk perilaku abdi nu mantak
ngadatangkeun siksa kanu janten ibu rama abdi. Jantenkeun setiap desah napas abdi pahala kanggo aranjeunna. Mugi Gusti mika nyaah ka ibu rama abdi sakumaha aranjeunna mika nyaah ka abdi. Mugi Gusti ngamuliakeun ibu rama abdi sakumaha ibu rama abdi ngamuliakeun ka abdi. Mugi Gusti mika heman ka ibu rama abdi sakumaha aranjeunna mika heman ka abdi. Aranjeunna kapungkur ngabiayaan abdi teu sieun miskin. Aranjeunna kapungkur ngabiayaan abdi teu sieun masakan. Aranjeunna kapungkur melaan rumah tangga abdi, melaan masa depan abdi. Duki ka ruksak salirana, ruksak fisikna, leungit kangoraanana, nu tadina gagah jag-jag belejag nepi ka teu walakaya, teu aya tanaga. Rabbana ya Karim, jantankeun kacape ibu rama abdi pahala kanggo aranjeunna. Setiap kasusah kasedihna kabungah di alam barzahna, kabungah di akhiratna. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nun pangeran abdi ulah dijantankeun gara-gara kabodohan abdi sadaya, anak jeung pamajikan abdi jadi korban. Ulah gara-gara kabodohan abdi sadaya, anak pamajikan milu cilaka. Jantankeun abdi jalmi-jalmi anu gaduh ilmu manfaat. Ku ilmu eta abdi sadayana mulia dunia akhirat. Ku ilmu eta abdi sadayana dugi kana panghampura Gusti. Ku ilmu eta ku manfaat ilmu nu eta abdi sadayana dugi kana ridho Gusti. Nun pangeran abdi sadaya, abdi sadayana dikampalkeun ku Gusti dina rahim indung abdi sareng dulur-dulur abdi. Abdi miwah dulur-dulur abdi anu lahir tina rahim anu sami, hijikeun ya Allah isukeun dina surgana Gusti. Ulah dipisahkeun ujang di akhirat di dunia keneh abdi teu wasa kudu papisah jeung dulur. Dulur abdi anu tebih, dulur abdi anu anggang, dulur abdi anu caket. Tulungan ya Allah, tulungan duniana ya Allah, tulungan agamana ya Allah. Jantankeun dulur-dulur abdi jalmi-jalmi nu taat sanes jalmi tukang doraka tukang maksiat. Tulungan dulur-dulur abdi ya Allah. Ulah dijantankeun dulur-dulur abdi musuh Gusti. Ulah dijantankeun dulur-dulur abdi jalmi anu berseberangan sareng abdi sadaya. Utamina berseberangan sareng ibu rama abdi. Jantankeun jalmi-jalmi nu caraket sareng hate abdi sadaya. Datanggi abdi, sobat-sobat abdi, jalmi-jalmi nu kantos calik babarengan sareng abdi, jalmi-jalmi nu kantos taat babarengan sareng abdi, jalmi-jalmi anu kantos milarian ilmu sareng abdi sadayana. Tulungan ya Allah agamana, tulungan ya Allah dunyana, tulungan ya Allah akhiratna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mihape upami ibu kapungkur teu bisa ngurus indung kalayan sampurna, upami bapak kapungkur teu bisa ngurus bapak kalayan sampurna, ayeuna tinggal hirup jeung padudulur jeung dulur kade nitip ulah nepi ka jauh jeung dulur, komo nepi ka pasea jeung dulur. Lamun apaleun kolot urang-urang teu akur jeung dulur urang, maka bisa kumahaeun teuing hate nu jadi indung bapak urang. Boga anak lain pabisa-bisa nyaangan kuburan kolot kalah ka pajauh-jauh, kalah ka teu pauwuh teu wawuh, kalah ka paanggang. Naudzubillah summa naudzubillah. Mangga ajak dulur pabisa-bisa nyaangan kuburan kolot, ngabungahkeun kolot, peupeureuheun baheula keur di dunia urang teu kaduga atuh ayeuna aranjeunna tos teu aya urang dibere ku Allah. Naon ngaranna teh? Nikmat dibere ku Allah.
jalan jadikan eta jalan kanggo syukuran ke Allah ku jalan syukuran ka indung bapa. Matak nitip ka urang dieu lamun rek maksiat, lamun rek ngalakonan maksiat minimal inget heula rarai ibu rama. Lamun tega pek maksiat, teu tega eureun tinggalkeun. Nu nyandu judi, nu nyandu mabok, nu nyandu nipu, tempok heula rarai ibu rama masing-masing. Tega nempok bapak cilaka pek tuluykeun, teu tega eureun. Mudah-mudahan aya manfaatna. Amin ya robbal alamin. Para sepuh sadayana, margi abdi rengsek ti dieu bade teras ka Tangerang, kajeun teu nanya ge. Pidoa ti sadayana, mudah-mudahan salama lancar teu aya halang harungan naon-naon. Atuh ieu pangersa Bapak Haji Rijal mugia dikabul doana. Diapunten dosana. Termasuk baraya katu tatanggana, kenging barokah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atuh naik sadok kalau lebih panjang kudana abruk-abrugan. Lamun pidato ulah panjang-panjang sabab beuteung kaburu kukurubukan. Buah tomat, buah peuteuy, tamat euy. Buah jeruk, buah anggur wadahan kana keresek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.